Nah ibu-ibu ayeuna nimang-nimang budak ngadon dikiekeun meuni geulis-geulis teuing teh putla caha. Aduh atuh budak ngahuleng aja. Jadi sebenarnya kuring budak saha cenah. Tadi aku ku indung sorangan. Gitu ayeuna mah ka budak teh dasar ti laja, ti kate, ti muning, ti embe. Sagala disebutan. Bapak oge sarwana deui balik di pasar mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budak. Ayah puyang, ayah puyang. Da cadel ayah pulang. Bawa ecek mawa keresek. Da si bapak teh terharu ger disampeurkeun eta budak bari dikiekeun Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh putla caha. Atuh budak mundur bari nunjuk budak sia. Nya budak dikitukeun mah lieur. Ata sok didik murang kalina cing leres Bu. Tong boroning budak geus lalahir dididik ti mimiti di kandungan oge tos tiasa diwauhkeun jeung Gusti Allah dikenalkeun jeung Kanjeng Rasul. Kumaha carana indung bapana sering ngaoskeun Al-Qur'an. Ibu ngaos Quran sholawatan zikir ka Gusti Allah bari nyepengan kana patuangan osok tara deui wae atuh da geuning. Sok Pak didik murang kalih teh minimal tina hal anu sederhana we. Da dina agama Islam kan agama anu paling komplit. Betul. Dina agama Islam mah ibu asup ka WC keluar ti WC aya doana, make baju ngalaan baju aya doana, asup ka masjid keluar ti masjid aya doana, bahkan cara eueut diajarkeun dina agama Islam mah. Sok ibu jeung bapak kantos ngajarkeun budak carana eueut anu sae. Kantos henteu. Ari ibu terang henteu carana eueut nu sae teh kumaha. Calik terus hoyong terang hoyong. Contohan ku abdi. Urang minum heula. Pan biaya yang dicontohan cenah. Carana eueut nu sae ibu. Bari calik nganggo panangan katuhu. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Contohan. An punten ieu teh abdi mah dina panggung tara eueut cai nu kieu. Tah tara abdi mah sabab naon ieu mah cai paranti ngubaran nu kasurupan. Terus teh. Nah, ibu lamun geretek teh aya nu kasurupan pan lumpat ka ajengan mawana teh cai nu kieu. Can pernah aya nu ngubaran kasurupan caina cai panta. Tamatak eta susu hadieukkeun we rupina mah. Duh hapunten ya. Kumaha teu datara eueut cai nu kieu abdi mah. Siap aya nama orang contohan. Cara eueut nu sae diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Ditilu kalikeun Bu, ulah disakalikeun. Tah kieu contohna, abdi nu eueut hadirin sadayana anu ngitung. Siap? Hitung cing kompak 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. Tah eta cara eueut nu sae. Oh sok ibu eueut siga kitu. Paingan deung rek kumaha ngajarkeun budak da sorangan ge tara. Eta cara nu kahiji. Aya cara nu kadua. Nu kadua mah bismillah sinarang alhamdulillah teh dina masing-masing anu tilu. Jadi selang-seling tah kieu contohna. Hitung deui. Ibu hitung deui.
Bapak hitung deh. Siap, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kartos. Jadi nu kadua mah bismillah sareng alhamdulillah nate selang-seling dina masing-masing anu tilu ledota. Aya cara nu katilu. Aya we nu fitnah eta mah balik teh haus we. Padahal heueuh. Cara nu katilu mah Bu teu diawali bismillah, teu diakhiri alhamdulillah, henteu ditilu kalikeun. Tak biasa gening barudak lamun uih sakola tah haus sagelas teh langsung diseepkeun. Ibu bawa osok itu. Tak kieu contohna. Tak ulah nu kitu mah. Sabab naon ngawaris kana mangmang. Urang geuning lamun keur salat paribasa osok ieu. Ieu teh rakaat kadua atawa katilunya? Osok kitu? Tah salah minum eta teh. Matak teh anu benerkeun caraeutna. Ajarkeun ka budak teh tina hal-hal anu sederhana. Hartos Bu. Tilu cenah. Nu kaopat kewajiban sepuh kanu janten murang kalihna teh nyaeta ngarahkeun. Naon cenah Bu? Ngarahkeun. Da budak mah teu bisa neangan arah sorangan leres teh. Saur Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Jadi sakabeh budak anu dilahirkeun ka alam dunia teh fitrahna beragama Islam. Kunaon atuh neng nais aya geuning budak anu agamana Yahudi, aya nu Nasrani, aya nu Majusi, eta teh kumaha diarahkeun ku indung bapakna. Jadi simpelna mah kieu, ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena rek siga kumaha. Ibu jeung bapak nu nangtukeun budak gedena akhlakna rek siga kumaha. Lamun hoyong gaduh murang kali anu pinter arahkeun ka sakola. Tapi lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh arahkeun ka pasan. Murang kali ibu jeung bapak di dieu disakarolakeun teu? Di parasantrenkeun teu? Punten pangarsa ayeuna mah di mana-mana pasantren kurang dukungan. Leres teh. Tingali ibu dek nyakolakeun budak SD kabeh ti luhur nepi ka handap meuli anyar. Betul? Topi anyar, kerudung, seragam, sepatu, pulpen, buku anyar. Budak rek sakola mah. Nah ari budak dek masantren Pak. Cek mangna jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut mang baheula. Budak hayang gentos Al-Qur'an cek indungna jang da Qur'an mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut mak keur masantren. Di mana mak Qur'ana? Itu di goah di pangbeasan. Dicokot ku budak pek mah Qur'an geus balolong sarobek dihakan beurit. Cek budak mah geuning ieu Qur'an teh geus sarobek balolong kieu. Ibu nembalan, leman ayeuna mah aya super glue. Mutek budak teh ngeleman Qur'an nepi ka alam nasroh ngarengeng jeung alam taro. Cek akina jang geus nepi ka mana ngaji teh? Alhamdulillah geus 2 alam ki. Beda puguh ngarendeng. Terus teh kurang dukungan
ayeuna mah kana pasantren teh tingali budak hayang sakola ibu ngabelaan budak kuliah nepi ka ngajual tanah, ngajual sawah, ngajual motor. Betul? Budak zaman ayeuna mah ibu sakola teh SD, SMP, SMA oge hayang ngaranggo motor ka sakola teh. Leres teh. Padahal mah teu apal eta motor teh meunang kiriditan. Teu beda ari motor kiriditan mah sorana teh. Ningang digas setoran di rem kiridit. Tapi dah dikaluarkeun we ngabelaan budak sakola mah. Nah ari budak hayang masantren, ka pesantren modern ka Jawa. Cek indung bapana jang da ngaji mah sarua keneh kitu-kitu wae di imah we. Padahal bang teu bisa disarwakeun, benten. Terus teh. Mangga ibu nyakolakeun budak cing luhur nepi ka S1, S2, S3 mangga teu aya nu ngalarang. Tapi kade nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapana. Sebab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh. Lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi solehah. Angger we nu nangtukeun soleh jeung teu nama kumaha didikan agama di pasar. Da zaman ayeuna mah atuh santri teh dipandang sebelah mata ku masyarakat. Pajarkeun teh kieu neng ujang tong daek nikah ka santri bisi madesu masa depan suram. Ganti ke orang santri madesu lain masa depan suram tapi masa depan sukses. Malahan mah pancek ibu-ibu ayah siirana kieu ulah daek meuli terima loba jujukan ulah daek ulin jeung santri mah loba budukan. Ibu lamun ngagaduhan murang kali anu masantren hek buduk di pasantren ulah sedih kudu bunga eta teh cing cirining kuman hayang ngilu ka surga. Ciga heureuy Kang padahal heueuh tingali sok koruptor aya teh nu buduk koruptor. Maling aya teh nu buduk. Teu aya da kuman oge embungeun dibawa kana neraka. Beres teh. Matak di dia lamun ayah santri buduk ulah sedih kudu bunga eta teh kuman hayang ngilu kasur kacidak nalangsa lamun ibu jeung bapak teu gaduh murang kalih anu dipasantrenkeun engke nalika maot rek saha nu ngirim tawasul rek saha nu ngirim yasin lamun lain budak sorangan erawab sok sadayana cing kompak haroyong maot dikirim tawasul hoyong maut dikirim yasin sok atuh geura marawat dari can maut aku mah ngirim. Jadi kade bu pak kewajiban nu kaopat sepuh kanu janten murang kalihna nyaeta ngarahkeun kanu sae. Jadi lamun ke gedena budak teu sesuai ekspektasi orang tua teu sesuai kahoyong ibu jeung bapak tanyakeun deui ka awak sorangan bahwa urang teh selaku indung jeung bapak salah ngarahkeun budak. Jadi pikirkeun nu mateng budak teh arahkeunna rek ka mana. Saena mah seimbang bu zaman ayeuna antara sakola jeung pasantren ulah berat sabelah. Sabab Saul Albert Einstein science without religion is blind, religion without science is blind. Ilmu tanpa iman itu buta. Tingali Indonesia, ieu negara teu kakurangan jelema anu pinter. Indonesia teu kakurangan jelema anu cerdas, tapi Indonesia kurang jelema anu berakhlak. Bayangkeun ku ibu jeung bapak lamun sadayana rakyat Indonesia teh berakhlak, moal aya nu korupsi, moal aya maling, moal aya begal, moal aya anu melakukan tindakan kriminal. Leres teh. Eta lamun ilmu hungkul teu dibarengan jeung iman. Tapi lamun iman hungkul henteu aya elmuna cilaka bisi katipu. Tunu palalinter. Urang ngaji we hungkul sakola henteu. Pendidikan non formal we hungkul.
pendidikan formalna henteu ditempuh cilaka bisi katipu kudu palalinter. Da zaman ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tai ucing. Sok jarawa misalnya cing kompak dodol hideung tai ucing. Aya nu koneng? Nu hideung ge aya. Dodol amis tai ucing. Punten ya teh Kang abdi tos Yuswa 18 tahun ibu ayeuna can pernah nyobaan nu ngaranna tai ucing. Kurang dia dijawab tai ucing rasana hasem. Ibu sadinten sabaraha kali nuang tai ucing. Jadi kalian nitip zaman ayeuna kudu saimbang antara sakola jeung masang ulah berat sabar. Sebab nawan iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan karena iman dan ilmu itu saling berdampingan. Hartos Bu barade nyakolakeun budak, barade masantrenkeun budak, insya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bapak Sukatman sinareng Ibu Imas masing tiasa menjalankan kewajiban sepuh kanu janten murang kalihna anu opat secara terbaik nyaeta ulah berat sabeurah ayeuna mah kudu sakola jeung masantren antara pendidikan akademik sinareng non akademikna kedah saimbang ulah berat sabar. Doakan ieu murang kalih ujang Syafiq Ali anu nembe dihitan teh masing tiasa janten murang kalih anu soleh berguna bagi nusa bangsa oge agama amin. Ya Allah ya Rabbal wios calik deui. Ibu capek henteu? Abdi nu capek. Hareudang teu Bu? Hareudang. Di masa hareudang ieu teh di Bandung mah tiris. Jadi mah panas. Ayeuna abdi bade naros ieu kahadirin sadayana. Jarawab Ibu cing jujur, haroyong hidup bahagia aja. Cing tarik atau hoyong hidup bahagia? Pasti setiap jalmi lamun ditaros hoyong hidup bahagia atanapi alim ngajawabna teh pasti hoyong bahagia. Teu aya nu ngajawab alim bahagia. Terus neng nais ayah teu dina Al-Qur'an konsep lamun hidup hoyong bahagia. Aya. Kumaha carana? Saur Allah dina Al-Qur'an, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kunci hidup hoyong bahagia di dunia nu kahiji cing sae hubungan jeung Gusti Allah, cing alus ibadahna ka Gusti. Nah kamari alhamdulillah keur bulan puasa urang teh seueur keneh ibadahna daripada dorakana amin. Seueur keneh taatna daripada maksiatna amin. Keur bulan puasa mah urang teh ngadak-ngadak jadi ahli ibadah. Rek teh ahli ibadah kumaha atuh da bulan puasa mah kana adan teh ngadak-ngadak jadi sono. Adan teh ditutungguaan meuni asalila keur bulan puasa mah. Terus jam 12 siang ibu keur di sawah, si bapak keur di kebon, barudak keur di sakola, ngong adan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan naon eta? RCTI. Adan RCTI nu kitu teh. Pindahkeun we ka dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saha eta? Aki-aki. Tingali ibu kamari keur bulan puasa nu biasana ngahudangkeun urang jam 3, jam 3:30 waktu sahur kira-kira pemuda atau aki-aki? Lain ulah ku aki-aki teh kangen abdi mah sok karunya.
Eta aki-aki ngahudangkeun saur ejek sorakna teh kadang ayaan kadang eueuhan. Betul? Cek aki-aki alhamdulillah. Leungit sorakna teh. Pucung hul aya deui ahyana. Leungit deui ejek lila eta mah leungitna teh. Ting tahajud heula ting sare deui. Ngalenyang. Pucung hulu terakhir nusyud. Ngawartosan waktos parantos setengah opat. Ari korowok teh pemuda teu nanyakeun. Urang doakeun lah urang dia aki-aki anu sok ngahudangkeun subuh ibu cing paranjang yuswa. Ya Allah ya Rabbal. Ngong adzan duhur spontan keluar tina lambei urang ucapan alhamdulillah. Adzan asar keluar tina lambei urang ucapan alhamdulillah. Tiba waktu maghrib ya sajam samemeh adzan kabeh geus diriungkeun. Jeung keluargana masing-masing. Bala-bala jeung gehu. Kolek jeung es campur. Jajarkeun. Da abdi geus sataun teu panggih jeung kolek teh. Nah ari kamari bulan puasa eta kolek ngadak-ngadak jadi lineuk. Poenan kahiji aya cau di kolek. Poenan kadua datang santri rek pasaran mawa sampe di kolek. Poenan katilu aya tatangga mawa waluh di kolek. Untung abdi di dapur teu ngagolerkeun sendal capit. Asian di kolek. Tiba waktu maghrib ngong adzan di masjid. Allah can nepi ka akbar bala-bala beak genep. Aya di dieu kitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sangu sapiring metu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu nyesa saremeh-remeh aja. Hayya 'alas shalah. Gehu opat. Hayya 'alal falah. Cayeun teh samuk badak. Allahu akbar Allahu akbar. Samangka tilu jeung cangkang-cangkangna. La ilaha illallah. Kamerkaan. Eta kolek dina ti koro keneh dibawa salat maghrib. Atuh ngaborolo. Pinuh deui. Luar biasa semangat keur bulan puasa mah urang. Beres salat maghrib datang ka urang waktu salat isya. Biasana geus salat isya urang teh nuluykeun salat berjamaah naon? Tarawih. Abdi yakin urang dieu jeung urang Bandung Barat sarua lamun tarawih sok milihan heula imam. Lamun imamna gancang maca suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh pinuh. Ta eta pelakuna sigana tah. Tapi lamun imamna hese ngungked aja maca suratna nu pararanjang dijamin isi masjid teh pemain inti hungkul. Aki-aki jeung karpet. Leres teh. Tadi abdi mah di Bandung Barat alhamdulillah imam tarawih teh sok digilir ku santri pameget anu tos ararageun nu tos dewasa. Jadi santri teh diberi kesempatan ngaimaman tarawih.
Eta imam taraweh ku santri mah Kang maca Al-Fatihah disanapaskeun bisaeun santri mah. Leres teu? Dan napasna panjang. Eta santri jadi imam kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin teh singkat, padat, nyentak. Da ari amin mah kumaha dolim. Terus sabjarawa sadayana cing kompak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti gitu eta teh. Ari torojo teh Pak RW jadi imam. Eta Pak RW ngaimaman teu make seni. Maca Al-Fatihah siga maca Quran. Cek Pak RW, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah gitu. Kumaha dolin amin mah. Zayyinul Quran bi aswatikum, pek hiasan Al-Quran teh ku sora anu geunaheun dulur supaya supaya gen. Ibu haroyong gaduh murang kali sae ngaos Qur'ana. Haroyong gaduh murang kali sae suantena. Pasantren. Padahal di pasantren mah aya ustadna, diajar makhrajna, diajar tajwidna, diajar lagu murotal mujawadna, leres henteu. Ngan kade lamun murang kali ibu geus pinter ngaos Qur'ana, ulah sagawayah dipake. Abong keneh juara provinsi qiraat nasional, qiraat internasional, ger ngalagu dipake lagam Al-Qur'anan. Pan sok aya nu salah kaprah eta teh leres teh. Jadi kieu ibu lagu dipakai lagam Al-Quran. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Nah gitu tata. Jadi kade lagu Al-Quran aya bagianana, lagu Sunda aya bagianana, lagu dangdut oge aya bagianana. Ulah dicampur ayo oge sabalikna, pinter ngalagu Sunda, pinter ngalagu dangdut, ger maca Al-Quran dilagukeun. Pan aya nu kitu teh, penyanyi dangdut, penyanyi sinden ger maca Al-Quran kieu, aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Enakeun teh nu kitu? Rausen teh? Rausen atuh kitu menang mikir eta teh. Jadi rausen mah rausen ngan lepat. Sabab naon? Nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna, zalim namina. Contohna ibu make tiung dina bujur. Mantes henteu? Ari torojo teh si bapak ka pasar make salempak dina sirah. Mantes henteu? Henteu, sabab lain tempat. Jadi mangga belajar irama Al-Quran asal kedah tiasa nempatkeun ulah sagawayah dipakena. Kartos henteu Bu? Tangke lamun gaduh murang kalih pinter ngaos Qur'ana pepatahan gitu. Ulah sagawayah dipake lagu Al-Qur'an teh. Jarawab sadayana cing kompak, kamari ibu keur bulan puasa aya teu nu teu boga duit saperak-perak acan.
Keur bulan puasa kamari aya teu nu teu boga beas saremeh-remeh acan? Teu aya, sabab janji ti Allah. Lamun urang sae ibadahna ka Allah, sae hubungan jeung Gusti Allah, maka hidup di dunia bakal bahagia. Pada bulan puasa mah urang teh Bu resep kana ibadah tepat waktu, kana salat. Leres teh? Mata ditepati janji ti Allah. Keur bulan puasa mah barungah sadayana, bahkan lebaran baju alanyar kabeh. Betul? Jadi kunci hidup bahagia di dunia nu kahiji teh Pak, cing sae ibadah ka Gusti Allah. Nu kadua kunci hidup hoyong bahagia di dunia teh naon? Perbaiki hubungan sesama manusia. Ibu manusia sanes? Tak orang mah sebagai manusia, sebagai muslim. Al muslim wal muslim pun kaliyadain. Muslim jeung muslim anu sajen teh kudu siga panangan dua. Ibu garaduh panangan henteu. Ti iraha. Pilari ieu panangan Ibu. Ongko hirupna teh pajauh kang leungeun mah tapi kompak. Lamun nu kenca raheut saha nu ngubarang? Nu katuhu. Lamun nu kenca hoyong nganggo jam tangan saha nu mangmakekeun? Katuhu. Tah hirup teh kudu kitu, gotong royong dina kasaean. Wala takun kal audunain ulah siga ceulik dua. Tingali ieu ceulik. Ongko hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Leres. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhu ngalongok ka dieu. Ibu kantos milari ge cepie jalan-jalan silaturahmi. Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhu mang nyusutkeun. Anggar we nu nyusut mah saha? Panangan. Kartos maksudna. Jadi urang mah sebagai manusia ulah siga cepil, ongkoh hirupna padeukeut tapi pahare-hare, henteu peduli ka sasama. Kedah siga panangan, ongkoh hirupna pajauh tapi kompak, silih asah, silih asih, silih asuh, silih gotong royong dina kasae. Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nu hartosna berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai Pandi urang ge seueur nu teu akur jeung dulur teh. Ari dulur jadi batur, ari batur jadi dulur. Lebaran daratang kabehna ari si eta henteu. Aya di dieu nu kitu aya. Eta lanceuk ibu eta teh. Pasti dina hiji daerah dina suatu kampung teh aya wae nu teu akur jeung tatangga, aya wae nu teu akur jeung dulur. Nah dulur salemur atawa dulur sakasur. Atak bapak ibu kedah akur jeung salaki, bapak cing akur jeung pamajikan, oge ibu jeung bapak cing akur jeung nu jadi budak. Panaya budak teh anu teu betah cicing di imah gara-gara indung bapakna leres teu alakur, broken home lamun ceuk zaman ayeuna mah bahasana. Ada kade ibu Imas, bapak Sukatma cing alakur di payunan murang kalih teh jaga keharmonisan rumah tangga, contohan budak teh carana berumah tangga anu sae. Insya alhamdulillah. Teruskan Bu. Bade narosela ari di dia biasana pangaosan sok duwi katabuh sabaraha? Kadang-kadang nepi ka jam 3 eta. Da sigana dina pangaosan mingonan mah satengah jam geus nundutan. Terus teh moal meeting lah cekap sakedap deui. Dari pengawasan mah cukup singkat, padat, melekat, kade poho balik marawa
ilmu manfaat karena berkat menitarik ada kia resiko ngomong yang kali barang hakan teh cukup 10 menit deh cekap masih kiat 10 menit deh ya kudu mi indung ka waktu mi bapak ka zaman bu ieu urang teh acara nuju hitanan ayeuna urang bahas naon sih bu hikmahna di hitan teh bilih teu acan terang atanapi hilap deui urang dieu da percanten ari urang dieu mah sadayana ahli ilmu kantun ngaramalkeunana leres teu hikmah di hitan bu di antawisna aya 5 nu kahiji hikmahna di hitan teh li ta'abbud pikeun ibadah jadi sakur-sakur perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah eta bernilai jadi ibadah pan hitan teh mangrupikeun ibadah anu nyeri kalebetna teh tah abdi rek naros ieu ka bapak-bapak bapak leres di hitan teh nyeri araya ieu teh bapak-bapana matak da abi mah sok hoream nanya ari ka bapak-bapak teh sok tara nyora aya ku ayana nyora pikakeungeun si bapak mah pak araya jawabna teh kitu ngadehem we hungkul siga karuhun sing tarik pak leres di hitan teh nyeri naon buktina atuh lamun di hitan nikmat mah meureun bapak sukat mangke katagihan buktina di hitan teh nyeri teu aya nu hoyongan deui leres teu hiji cenah hikmahna di hitan teh li ta'abbud pikeun ibadah nu kadua hikmahna di hitan teh naon li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun sabab lamun murang kali teu acan di hitan bu khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk matak saur ulama fikih nu apik budak lalaki nu teu acan disepitan ulah waka dicacandak ka masjid bisi di bumina papang nu diwasuna luar hungkul kartos teh di urang mah paribasa geuning di hitan teh disebatna sunatan memang laras hitan emang rupikeun sunnah tapi dina pelaksanaan mah jadi wajib al-khitan wajibun li annahu syartun li sihatis shalah hitan teh ngajadi wajib karena syarat sahna shalat hitan teh sunnah asalna sunnah kanjeng Nabi Ibrahim anu disampurnakeun ku kanjeng Nabi Muhammad pan aya 10 sunnahna teh bu aya sunnahna kanjeng Nabi Ibrahim teh
sekarang juga, sekarang juga, sekarang potong kue beuki ngadareketan kana bolu da tereh pembagian sugan tegas beres laguna aya deui nu terakhir log lilinnya, log lilinnya, log lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang beres teh pesta ulang tahun wareureuk lilin. Nah cenah jeung teh Naisha kalah ka nyanyi aya maksudna. Mangga lamun hoyong pesta ulang tahun mangga ayakeun pesta ulang tahun. Ngan kumaha carana dina pesta ulang tahun eta selipkeun nilai-nilai syukuran ka Gusti. Pan yuswa anu panjang kasehatan eta teh syukuraneun. Ti ujung rambut nepi ka ujung kaki eta teh syukuran. Allah masihan soca supaya bisa ninggali, Allah masihan pangambung supaya bisa ngangse, Allah masihan panangan supaya bisa digawe. Tingali ieu panangan. Jangkungna teu sarua, pendekna teu sarua, leutikna teu sarua, gede oge teu sarua, tapi tidak mengurangi keindahan ciptaan Gusti Allah. Ini namanya jari jempol. Pol cari cing wae. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok ngobrol. Tira aya pengaturan dina pangajian ulah ngararompol. Tah yang ngobrol mah ka WC sorangan. Pan keur ngaji mah kudu ngadangetkeun ulah gandeng ulah ngobrol. Cing angkur ari nyarios teh. Lanjut. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Mayar mubalik ulah di bari nage teu aya ti Arabna mubalik dianjuk. Amit-amit cing ditebihkeun. Jadi kalian kalau mau pesta ulang tahun silahkan. Biasana Sweet 17 nu paling berharga cenah mah. Pan sok aya geuning hayang pesta ulang tahun Sweet 17 mangga. Ngan selipkeun nilai-nilai syukur. Jadi saya nama dina pesta ulang tahun teh undang ustad, undang santri, anak yatim dibarangi, besek pan berkah. Tahlil ngadua sasarengan, betul? Kartos dah. Lanjut. Nu terakhir, zaman ancur, tak ancur ayeuna mah. Siap? Zaman